ada di kebun kelapa teh aya kan? Naroskeun aya. Toed mah sok baceo aya. Mohon. Ayo. Mangga. Atuh di kebun kelapa kadana di kebun jamu neangan manuk toed mah. Di kebun kelapa mah tuh bajing mah aya. Halo? Ya. Iya dari Abah Goyobo Abah Gokil. Tok bilih hayong terang manuk toed mah ka dieu aya di dieu. Tah, kitu geuning teh eta cenah tah. Kiringan tah. Goyobo teruskeun. Da aya manuk toed di dieu. Mangga nuhun. Tah, ieu tukang euy gara euy. Si Pais jiga nu heueuy baheula mengiriman Surabi. Ayeuna mah geus maju euy geus teu inget. Nya, sing bahe tah Surabina. Nyaan aing mah ai si Mang Jojo mah geus teu kudu dicalukan euy. Da biasana sok pecunghul dina eueuhna ge anjeunna mah eueuh we. Sarwana aing mah rek buburek Surabi yeuh. Kesadaran secara bangsa Indonesia. Halo. Assalamualaikum Kang. Salam. Kami sareng Saladin teh manuk. Saladi benten deui jenengan manuk benten-benten. Oh gitu. Mohon. Oh, sareng kacapangan teh kumaha Kang teh? Kacapangan teh jadi bahan omongan orang gitu. Oh Misalnya teh kieu siapa pemain Persib teh sa anu jago di tim Meksiko teh. Bekamenga mah nu hideung ieu nu hiji deuna teh. Tah Barkowi, eta Barkowi jadi kacapangan eta mah urang Bandung mah mah gitulah. Jadi bahan cerita, jadi bahan ucapan. Mohon. Oh, sareng anu menurut top pemimpin teh kayak gini sempur teh bebatuan yang telah lama tertimbun. Mohon, setelah lama tertimbun, belakangnya bebatuan sarasna mah bekas pohon-pohon kuno, pohon-pohon agung yang sudah menjadi batu eta sempur. Oh, upami manggahang teh ka salakina bigahang. Abdi teh apa eta manggahang? Aduh. Halo. Aduh. Iya tukang bubur eueuh, aing tukang ieu eueuh. Ari urang ngebahas nyaanan dareun teh. Bae eta si Mang Jujung gitu sarua teh jeung Surabi teh kok. Nya jigana ana Surabina geus dijieuna tina taneuh. Nya teh si Pais teh basa teh nu mineng ka dieu. Si Wildan baladna eueuh. Halo. Yuk. Kang Ibing, kutang teh kawai Kang Ibing. Mulai kutang mah kawai leres. Wadah susu. Sanes, da eta naroskeunna kutang naon tadi? Pajang payung teh pajang. Mohon. Pami katri non teh juga paku pajang. Aya paindan. Oh, eta mah paku eta mah teu kedah dilemeskeun. Teu kedah. Mohon paku payung tah eta ge henteu mun payung fantasi, pajeng fantasi tidak ada. Ari bunuh diri mautan nyaliranya, ngamautan nyalira aya. Sanes. Bunuh diri aya kecap khusus ke bahasa Sunda mah. Sanes ngamautan nyalira. Sanes. Anu eta di bahasa Sunda sok disebatna bunuh diri teh doraka. Atuh nuhun Kang Ibing. Si ibu jeung nanyakeun bunuh diri sekala aing mah jadi karareueung. Maehan maneh bunuh diri teh. Mohon sanes make jeung ngamaotan nyalira. Ini lemas gitu make jeung ngamaotan nyalira. Aduh. Aya kitu eta anjing cepilna ngamai padahal maksudna mah koprok. Aduh. Halo. Ibing. Kulan. Pami hartosna sabobot sapihanean sabatas salimangan. Eta teh mah tos ieu sakata lah membahasa Indonesia mah. Oh, gitu. Mohon. Sareng ieu deui bengkok ngariung, bongkok meongeun dina. Bengkok meongeun mah eta mah aya nu tongongna bengkok. Malah mah cenah mun istri bengkok meongeun sae eta teh. Ai bapak jeung kana bengkok meongeun teh pupu. Mangga sami-sami. Gelis mah gelis tapi bengkok meongeun. Ih sidik eta teh anu bengkok meongeun teh jelema nu eta nu semangat. Gitu. Halo. Halo Kang Ibing. Mohon. Tadi nguping Bang Bara. Mohon. Mau di Jakarta mah Bang Bara teh kumisan sareng jangkung. Bang Ara. Teu nyaho maksudna teh ngabodor teh naon aing sorangan ge lieur. Halo. Ya. Ibing. Mohon. Pangin can eta nepang rame-rame teh hari naon? Hari raya naon juga? Teu terang abdi ge. Ya itar mesa we mah ulah. Mohon atuh itu terang atuh. Tah ai pause teh naon pause nih cenah. Heureuh. Heh? Pause mah reureuh. Reureuh tah ieu ge etang reureuh gitu tah. Mohon. Ningal aya hari raya naon teh namina teh? Mosok atuh ka para pendengar anu tararangan tapang walarkeun pangjawabkeun. Di walar ku abdi kan sarangan ka ini. Mangga.
hari raya Galungan ya garelut dengan rame. Tapi piluan si aing bisa ya orang Bali ngadangukeun. Make jeung aya hari raya Galungan. Nya moal rame da anu misa. Rupa-rupa we. Halo. Oh, Ya. Hari raya Galungan teh salah satu hari raya di Bali nya kok. Halo, halo. kembang kowe kole. Kuan? Kembang kowe kole. Polet. Kole. Oh, kole. Kole nu tah di Lembang eci kole teh tidinya nya. Ya. Sanes tina cau ataupun cau kole. Mangga nuhun. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bertu maros Kang. Mohon. Kahiji naon hartosna katambias. Mohon. Kedua menawi akang parantos maos Mohon. buku di arah pati. Mohon. Karangan Marga Sulaksana. Beureum jilidna. Sumuhun Kang eta teh saha tokoh-tokoh eta teh abdi teh gaduh tugas. Tokoh-tokoh dinya teh saha wae sareng naon eusina teh. Di arah Mohon. pati. Hatur nuhun Kang. Mangga kayak orang eta udah di arah pati udah panjang eta nama. Kieu we atuh aya lamun hoyong terang buku di arah pati, taka Kang Rahmat di Jalan Margawangi 5, panggereun imah Kang Ibing pisan aya buku baca bahasa Sunda. Tadi anjeunna aya lah. Canako eta Marga Sulaksana eta anu nyarioskeun eta mika titiran nen nya putra juragan nen anu resep eta di arah pati. Sok gara tinggal ke bukuna lah. Terus kela halo Jumangi poe we. mohon Jumi Dupi hartosna kilang bara naon? kilang bara teh jadi kieu kilang bara mane mereka kolot atuh eukeur-eukeur mane tak kitu tidak usahlah untuk memberikan kepada orang tua ya buat kamu lah gitu Kilang. Nah. Bentenna sareng kilang minyak bentennya. ulan Bentenna sareng kilang minyak mah tebihnya. asami kan sareng kolang kali halo Halo. ya Halo. mohon halo Pak Ibing. mohon Bade itu marah sih badan raskin kan eta hari Galungan matos ya temannya. Mohon. Aya mah nu serius ya. mohon Dupi namanya dina perkawis buku-buku gitu. mohon Dupi pangarang ieu RA Kosasih saya masih kene aya. oh terus aya juga nama tos lami pisan ari kasih nusukana komik Mohon bahasa Cipayunur mohon komik wayangan. eta teh mung aya dua kapung teh ada kasasi sareng urip. Mohon daras ya. Duka ayeuna aya keneh teh da pribados teh patos terang mari aya kenalan pribados ke kosasi namun kana jajamu eta mah Oh, jajamu teh jamu teh. mohon Oh. Turun. mangga sami-sami tebih pisan tina komik kana jajamu mah halo Assalamualaikum. salam Sama nawai tas kami. pan aya di dieu kita tadi tah alah resep lagu-lagu teh lagu sunat teh euy geunaheun kana hate nuh lagu sunat teh atuh ke aya kalian telepon ka gok halo Sapa sih mohon Pulau lagu. Manawi ieu mah Manawi. mohon Adupi eta Andi Jago Tutukan teh aya bukuna ya sejarahna teh Bik. upami buku nama pribados tak acan terang dangu tidak dongeng ngungkul namun saur urang leles urang Garut kadungora lersen aya kantos kajantenan malah salah sawios sesepuh di kota Bandung kapungkur anu yuswana tos aya ratus tahunna nyebatkeun aslina mah malah urang Cirebon Andi Jago Tutugan teh aya eta mah gitu ngan panginten direka ku carita dukanya tah Mahan. ya gitu panginten Mohon kapungkur man didongeng ku Abah Kamayan waktu saya. mohon ayeuna ge abi aya hiji genalan abi Andi tapi sok kana orai kepugus eta mah boro-boro ditutugan di dinya imah di Jalan Progo Kira. Jadi dia udah berteman. mohon Itu kali itu kamar gawangi kayak gitu Mohon. kan. Sejarah Prabu Sidion itu aya bukunanya. teh aya rupina mah Oh, kayak itu ngotek. tapi duka aya duka cawi tarusun ka Parahmatna lah Daya. Habis itu kayak itu. mau Terus nu jadi sambut ku Kang Ibing. oh ente abdi mah tara nambut buku kitu lengkap abdi ge Enggak tenun. mangga sami-sami anu kudu dipilarian ku abdi hiji sek abdi ge buku beureum jilidna beureum kayas di luarna aya potret nuju ngadeg Lagwa Jago Tanjung abdi hayang buku eta fotokopi adu maca-maca Lagwa Jago Tanjung jenengan aslina Lagwa Daeng Pasore nya di mana cik bukuna kok sok pangangan keur kemai atuh aing dibeli atuh na kudu dibeli lantaran urang mah perlu eta buku eta Lagwa Jago Tanjung eta karangan di sadurna ku Ramlan
Asli eta mah riwayat autobiografi yang punya adik Mak Kuraga. Bahkan gurunya panjang tetek di Bugis di Makassar tuh jagoan bener-bener. Ta eta abdi hayang boga buku eta mah. Lamun aya saha nu gaduh cing kok di mana ku aing atuh disewa aing mah. Di fotokopi dibeli butuh pisan urang penting. Halo. Halo ini Ya, beri tuh maros ya teh. mohon. Ari benten kanjut sareng kunang naonnya? Sarasa mah dihijikeun itu berbantu karena kunang itu wadah ya, seperti lamun urang anu ngalaanok maneh anu ngundangan. Oh gitu. Tah di kunang teh anu nyekelan wadahan nu ngawadahan gitu. Oh dia teh perbentenan ya. Henteu sarasna mah cuman satu kata-kata lah. Satu kata. Teu dipisahkeun kanjut unang-unang teh gitu. Sanes unang, kunang. Kunangnya. Mohon teu. Jadi sanes kunang gaduh. Sapertos ge lah. Cerik batin, lain cerik-cerik batin-batin sanes gitu tah. Tah siga kitulah. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang eta tadi teh Kang eta Mohon. kan tambias teh can kabalat. Oh, mohon. Katambias tuh kasasar. Raga nyawa katambias. Cenah. Katambias tuh kasasar. Kuruna ka anu ya ka dieu kasasar dalam arti kiasan. Oh nya. Teu naon Kang? Mangga sami-sami. Pan kasasar teh urang teh reka Bandung mengkona jadi kasasar jigi ka Majalaya. Ta ieu mah kasasar dalam arti kata kasasar dalam arti kiasan. Tuh. Manehna kagegeloan ta ku awewe ta kade sia teh. Hanya lain-lain katambias. Tuh, pan katambias teh kasasar nepi ka jigjig kanu teu pugu kanu segala gitu-gitu. Nah, gitu. Hiji deui. Halo. Halo, Kang Iya, Ing. mohon. Aya lagu Tong Tolang Bapa dinyanyikan ku Om Kusman. Tong tolang Bapak, Ibu ka Kusman ya langsung. Suunkeun tong tolang di ajeuna aya. Tuh, abdi mah tara hese. Malah mah jigana enak tong tolang buruk. Malah aya kana tong tolang masih Kusman madu diurus. Halo? Jadi, Ya. berarti mas Ari Prabu Siliwangi teh saudara teh orang mana teh? Jadi, Tah eta mah kedah panjang nyariosna Pak bilih lepat. itu saudara teh bukan orang Indonesia gitu. Ah, musim lain-lain mah eta mah orang Indonesia, Pak. Kan si li kena marga si. Nya eta mah di Cina-cinakeun mah tiasa wae atuh Pak. Dikitakeun mah atuh si Komeng oge pan Komeng. Biasa atuh asli Cina mah lain si Komeng asli. Oh, Tah. gitu ya. Mohon. Jadi ada orang Sundanya. Atuh da orang Sunda ge aya di kitu kan orang Sunda ti Cina kabeh atuh besok emutan ku Pak Nyi Cian Poci eta kepala asli bahasa Cina. Nyi Cian Poci tuh pan asli. Eta teh Sunda. Bener ini. Tam pan ban bitu asli pisan eta ti Cina. Nyi Cian Poci ban bitu tuh langung. Sajenenganna tuh langung Sunda oh ti Cina mah kabeh ge sarua. Tulang Sunda tuh. Aduh, halo. Halo. Ya, Kayak Bing badan roket. Mohon. Kan aya babasaan sang teh kauntun tipung terus naon di teh? kata Mang Beas. Mohon eta teh naon hartosna? Ai Mang Beas teh hiji kadaharan nu ngaranna laksa. Laksa teh siga mie panjang namun tina beas. Mata kauntun tipung kata beas laksa eta siniran dari kata laksana. Jadi kauntun tipung kata beas teh laksana. Alhamdulillah bogoh ka Nyi Eti ti kapungkur. Teu burung kauntun tipung kata Mang Beas. Oh gitu, mohon. Ya. Atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing hoyong ngadongeng. Naon? Kang dongengkeun. Naon we? Ih, mangga kayaknya. Ya, yang rame ya. Mangga. Halo? Halo, Ya, serang Kang Ibing. Sumohon. Upami ieu pan anak kuda belo, anak muning, eneng, dupi anak abu naon. Sia turuna balik. Sia rek nanaonna nipu ka aing. Da aing apal. Beda sora nu lepon jelema atau sasatuan beda. Sia teh keur di mana tuh? Di Banjaran, Oh, keur di Banjaran. Asal minang ka Banjaran maneh. Pusua rapat. Oh, bubuar. Anak wakabul Bayu. Siap goblok. Pada tete ti maneh anak wakabul Bayu. Eta cerita eta karangan saha? Saha? Ratu Ayu Sintawati.
kieu maneh lamun rek ribut jeung urang teu kudu make telepon. Geus we kitu aing geuleuh ka sia. Sia teh. Nah, deui carita wayang nu sejen. Aya eta Ratu Ayu Sintawati wah. Ayeuna mah kieu maneh nyaritakeun pada Subadra Asrikani loba keneh. Drupadi sia kudu nyaritakeun naon maka Dewi Sinta. Eta mah maksud maneh mah jelas, hayang aya tutumpuran. Ai kitu mah sia teh dek modharan aing. Sabab urang mah lain kuna naon cerita eta teh kok teu pati apa euy. Nya. Alah. Tapi aya sedih teh cerita eta. Sia memanyang wae. Aja tuh sia teh bukbis. Mun atuh abdi udah ke Taman Sriwidari lah. Mangga. Ada Citruna. Tah, Citruna mah jelema gelo nyaritakeun Dewi Sinta teh lain kuna naon. Memang nganggap ka urang akang meulina wayang marawana cenah gelo euy. Jadi mun anu neangan aya istri neangan kitu teh kudu neangan Dewi Sinta kitu maksud Citruna mah. Padahal hari urang apanya boro-boro recep aing mah ka awewe. Kabeh nu diri nyarahkeun urang mengeus teu resep pisan ka awewe anu umur 80 tahun. Urang luar negeri. Alah, ieu telepon. Halo. Halo Kang Ibing, assalamualaikum. Salam. Abdi nyuhunkeun pamunut Kang Ibing. Nyuhunkeun pamunut kumaha pan pamunut teh nyuhunkeun. Nuhun. Upami karerasan mah gitu tah Kang Ibing teh janten wisata kuliner gitu supados katingal raosna tuangeun anu dituang le duh. Naon wisata kuliner teh atuh? Anu sok ngaraosan papasakan kita Pak. Nya mah hayu sok aya pasakadan nu laras. Nuhun. Kitu ari abdi mah ari kira-kirana teh ieu. Aya pasakana teu cabe jeung cengek ditutuak aja teu ngaraosan. Jadi kan sok kuping aya surabi, aya martabak. Nya mah sok dapat di Surabi geus teu nololeuy bubur teh aya bade kumaha abdi kuliner. Nu puguh mah kulimis ya ieu. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Duh jadi ingat Dewi Sinta teh si istruna aduh. Dujungjunan jimat akang maduning pajuaran kembang soca buah kabun nu geulis mustika ningrat kudu kumaha. Alah sia truna aing belum. Lagu ko nah urang teh ayo we euy nelponan. Cing pilih lagu naon kok? Naon atunya da seueur laguna mah. Cing soko. Aduh, aing mah. Aduh, obatnya pahit. Lebok. Sia. Ada iklan pika gitu. Aduh, ampun urang mah. Gusti wayah kieu ngeunah pisannya lamun aya surabi atawa bubur geus pangeunah-ngeunahna. Da urang mung aya wayah kieu kudu nyentulan es batu mah. Aduh, da mun teh teu ngarareunna. Gusti heueuh tapi da ngaranna ge urang teh euy. Lain meuli nya puguh we meureunnan. Bangsa si Pais kitu ge moal daratang. Mentak anu kada tong ditanya kok lah. Nya antep we. Ya kitu cenah sia teh mah teu diberes. Nya di mana-mana ge. Geningan anu ngaramen ieu cenah lamun teu dibere duit sok ngarambek. Aduh urang mah euy. Heureui we atuh. Aduh ieu nu nanyakeun rabeung we ieu. Halo. Halo. Ya. Kang Ibing. Mohon. Benaroskeun Kang Ibing ari Cicunguk sareng Cinuk naon bentena? Cucunguk. Sareng Cimunguk. Cumunguk mah teh aya ge ngaoang tungtungna cumungung. Cumungung. Ari sok di bumi eta nya sok aya teh ning Kang Ibing dina sela-sela eta ningan. Cucunguk. Cucunguk teh. Mohon sanes cumunguk. Sanes nya. Sanes ari cucungung aya ge cucungung mah leres lamun ngasuh budak ari gog cumungung. Eta. Oh gitu. Mohon. Oh iya. Nangga sami-sami. Halo. Assalamualaikum. Salam sareng Biati. Sareng Kang Ibing. Sumuhun. Alah geuning ieu tadi kabogohna si Truna nelpon. Nah, Ki Putih ini teu ino deh, umanya sok ngajeng jeruhkeun batur itu. Bari jeung nganuhunkeun. Yang jeruhkeun ka Asep Truna. Oh, batur mah hayang. Teu Alah si Truna mah ditolak siapa jodogan jadi. Alim pegek. Itu alim pegek.
Truna Ente mah panari amu mah kuliper cenah geuningannya. nya si amu mah eta Tapi ayeuna mah geuningan aya yang teh amu teh nya. di mana? Eta dina eta sasagon. Apaan koneksi jeung Gulliver? Kapan ke wae dengan harita cik atuh Gulliver ajakan cenah. Ayeuna mah teu burung ngan milu. Geuningan aya nyeng coe geuningan amu. Amu punten Bu. Kang, Kulan. kata selaminya eta teh ka kuping paisnya. Mohon. Sareng pajujumnya. Aya 3 nu teu keun lami teu ka kuping teh. Mohon Allah Pais, mudahan we ah. Pajujum, Mary. Ari eta mah atuh Kang Sami eta ge. anu katilu mah tong disebat atuh Kang. Nya duka ngadangukeun keneh duka tara ayeuna. Masih kan. Wah, meureun. Duka dibebatkeun radiona. Tah, duka mun dipek-pek radiona. Piraku atuh ah. Asane Firaku da abi nu ngalaman mah menit tara pisan we mah. Oh gitu. Nuhun. Neng ngalebat teng. Sono. Aduh. Dayang dikurang ditulungan ka si Truna. Aduh. Bapak pucuk malah benunya da ieu. Nyanyi Kang ya. Ieu putih. Wah, ieu provokatornya. Provokator ieu. Aduh, ampun. Cik atuh ngajak jarukeun teh anu pantes. Nah, si Truna dianggap teu pantes. Eta teh sami jeung ngahina. Jika atuh kanu pantes berarti ulah kanu eta mah teu pantes beureun kitu. Truna lamun urang jadi maneh, urang mau maneh ngamukna luar biasa. Ah, yang terang we ngamuk sih. Olah yang terang ngamukna. Yang terang we ngamuk. Makanya ngamukna si Truna gagabah teu ngamuk keungsieun. Ningalina komo ngamuk. Jadi, eta yang terang ngamukna gitu. Aduh. Sing sehatnya Kang nya. Amin. Mau diring beres sungkawa deui nya Mohon. Mohon atuh eta kepuki putih eta teh. Mohon. Saya opieunnya mana hujannya. Gitu teuing. Cik atuh pais pajujum kintunnya. Ari nyaralaah keneh mah. Kakang Haji. Sumohon. Putih gitu. Mohon atur nuhun ah. Mangga. Eta atas Bimbang. Bimbang. Mohon. Duka tuh acan atas nama si Kokon apa? Bang Koko teh pang puter sih. Oh atas. Dan namanya Jol ieu teh. Wah, gampil lah. Si Depok. Mohon atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Neng lebat neng Mary Dian sok lebat Diana tah mohon nuhun. Nah. Halo. Halo Kang. Yuk. Duh, tak Bang Kang. Sareng saya. Sekarang Iwan Kang. Di mana Kasep? Oh, Iwan. Mohon. Di Ranca Bolang Kang. Oh, Ranca Bolang cakat. Aya naon Kasep? Aya masalah itu Kang. Naon? Budak ora geus boga masalah. Justru kieu Kang, abdi teh kamari teh jalan-jalan. Mohon. Sareng bojo. Teu dua artos pisan Kang. Mohon. Aya tukang nangka. Mohon. Ari pun bojo teh, hoyong nangka. Teu dua artos geus ambelan. Mohon. Terus cenah uih abi ka bumi Kang. Mohon. Ari wong ieu teh panggepun da tiris akang ngartos. Mohon. Neng ditara-tara alim ambelannya unggul hari itu gitu kumaha Kang. Eta teh sae adil. Amun dina film mah pembalasan Cipitung. Eta teh sami jeung dongeng kieu tah kok. Oh, pan aya salaki buat baut we. Pamajikan teh meureun kesel, dipeuting buat baut. Mana teh kunaon buat baut? Ya, kitu. Nah, da mana teh? Hayang ngopi, kopi, kitu. Yang dahar. Aing malah laki terewel diberi bujur sih ku aing. Hayang tatangana. Nah, sia jo tatangana. Aduh, kela ya. Halo, mungkin jeung hayang tatangana. Halo? Halo. Ya. Ini serang radio marah. Nuhun. Biasa nyira serang Kang Apun. Apun mangga sok. Pun. Ka nomor telepon mana Apun? Apun Gusti. Nah. Halo? Halo? Dipaean poho euy. Da ieu telepon hiji deui. Alah aing mah nelpon deui punten bieu ka eta kapencet. Lah urang mah rupa-rupa wae. Tak aing nelpon deui. Halo? Halo? Oh, durang dirang kagak-kagak halo. Halo? Halo? Halo?
nuning nuninang nuninang nunani nunang naninang dede. Kapan sahur tika pungkur antosan di lebat sumur. Aduh. Kapasir kali iki dagang samak aki-aki ngakan patromak. Nunang nuninang. Kopo konang kopo katingang kenang bapak. Halo. Halo. Ya. Kang Ibing. Mun. Abi di Ciwidey. Mun ti Ciwidey kumaha kasep? Ciwidey naroskeun Kang ari singa bahasa naon? Bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ari Singapura eta kumaha teh Kang? Nah, itu asal katanya Singapura. Pura itu adalah pintu gerbang. Jadi asalnya memang wilayahnya wilayah Indonesia karena dulu ditaklukkan oleh Gajah Mada. Singapura. Cuman kuleta Inggris Singapura. Padahal Singapura, pura itu adalah makanya lamangnya tetap aja singa mereka. Oh, jantan eta teh bahasa Sundanya, Bah. Kayaknya Sunda. Tapi nah, atuh Gajah Mada teh sangat urang Jawa. Tuh, bias-bias karena Sunda dan Jawa sampar bahasanya Sangsekerta dulu sama. Oh, gitu. Ya, Contohnya Kang. Mangga. Seperti tunggal bahasa Jawa ya tunggal bahasa orang juga ya tunggal. Sami keneh gitulah. Halo. Salam. Kering Kulan. iya naraskeun ieu teh malah endah abi. Mohon. Ari balangantrang naon hartosna? Balangantrang itu jadi kumanya anu balangantrang teh anu sering aprak-aprakan lah. Sering aprak-aprakan. Mohon seperti kaleuweung ka gunung ka kebon ka mah zaman baheula mah. Itu balangantrang, ki balangantrang mun aya aki mah kolot teh mah. Gitu. Mohon. Atur nuhun Kang. Mangga. Halo? Halo. Ya. Kang Ibing ada cucungik jeung cucunguk naon bentangna? Cucungik teh ituna kasarna pisan tina irung. Enes pangambung. Mun tina pangambung teh lemesna itu kasarna cucungik. Anu Kang Ibing cucungikna jangkung. Kulan? Cucungikna jangkung Kang Ibing. Atur nuhun, gelis-gelis tos gelo. Halo? Halo, Ya. Assalamualaikum. Salam. Mang Ibing. Mohon. Bade ngawaler nu tadi naroskeun kembang hoe sareng kembang lopang. Mohon mangga. Bubuai kembang hoe. Kemang hoe teh bubuai, Nuhun lajeng kembang lopang mah cacas. kemang lopang teh cacah. Cacas. Cacas Heeh, nganggo S-nya. Jadi bubuai, Sarang. kemang sing coba Hoe. catat kok. Kemang hoe bubuai. Hai, nuhun. Mohon. Kembang lopang cacas. Cacas. Nuhun. Sok bade naroskeun naon deui ka abdi atuh. Sareng saya Bu. Sareng Neng teh ranca ekek. Neng tiranca ekek bubuai eta kemang hoe. Nuhun. Cacas. Bubuai kembang hoe, cacas kembang lopang. Mohon. Bubuai kemang hoe. Cacas kemang lopang. Catat kok. Tanu bae naruskeun tadi tos emang ngolorkeun geuningan ti anu tiranca ekek ieu. Ibu Nunung. Ibu Neng. Ibu Neng sanes Nunung. Punten atuh saleh tas itu. Kemang lopang, bubuai. Kemang hoe, Cacas. cacas. Nuhun. Tibalik atuh kemang Nah, kumaha? kembang hoe, bubuai, kembang Bubuai. lopang, Cacas gitu. Tah gitu. Mangga Nuhun nuhun. Mang Ibing. Mangga sami-sami. Nuhun. Ini. Halo, tak itu bantuan atuh. Halo. Halo, Nuhun pisan tak gelis meneng teu cekek ya. Halo. halo. Nuhun. Kumaha Bu? Halo. Pai. Halo. Halo Kang, Yuk. ini ditutup tadi itu. Ih, mana? Tadi Kumaha? hari nyase di bumi juga nggak bisa nyase kan? Bulan. Di bumi nggak bisa nyase. Ah, ieu nuju nyase mah nyase, aing teu mah henteu. Oh, gitu. Ya, hayang itu hayang ka bumi Kang. Nya mangga. Nuhun Kang. Mangga. Taya inu hade pisan ye kok. Anak lancang Spiderman. Nah, sia teh aya we euy, aduh. Anak lancang Spiderman. Kemang bonteng naon do poho deui euy. Kang lemesna kutang teh kawai leres. Anak lancang mah ke Spiderman, Kang nyunkeun lagu Pileuyan Kota Subang, tayeu geus lila. Pileuyan geulis Kota Subang. Inget tah? Urang teh nyaeta ceritana mainna gugupai tah ieu. Ieu jadi ngabayangkeun gugupai wilujeng angkat
palebah Ciater persis ke layung ngareret ke tukang aduh lebah geus lah laguna beko langit subang ayu ngajurung ka Bandung najan sono najan senang wayahna da Bandung geus ngagupayan Pileuyan gelis kota Subang ayeuna awak mulang najan deket dedeh geget wayahna da Bandung geus ngadagoan di langit subang layung keur mayung basa awak ka Bandung tetep kadana gupay jeung imut ngajajabkeun di langit subang layung keur mayung basa awak pulang ka Bandung tetep kadada nunduk hatineung gupay jeung imut ngajajabkeun kasadayana sanes teu sono meureun je da jam teu beuki nyerelek lain gardeng we nu nyerelek teh simkuring ada di hampura bisi loba kasalahan nya urang mah ngobrol lain jumago lain kumaha nyebut bisa henteu ngan resep we kana basa jeung budaya Sunda tak kapayun bisi urang ngobrol deui nganggo telepon segala ulah asa-asa pletak-pletak geuning da simkuring teu nyaho aya we nu mangjawabkeun siga tadi kembang lopang anu kembang naon tadi teh kok kembang hoe anu tah aya atuh ka urang lagi bunga tah eta kasadayana nyangakeun langkung surbaya carek mah nyungkeun diapunten engke urang pepenak dina acara nu sanes teh ye upami malam Jumaah ti simkuring mah pileuyan jejer useup paturai ternyet deui halimun nyalangkrung da langit gemendung panutan ati gelising katung diri halimun hatineung nang langit keur ceudem duh panutan rasa lebar temen muji soca di soca rumah kadeudeung geuning beuki salira ngetlakeun ti soca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main bal serenan make bal jeruk atuh makan bal jeruk ku bal duren euy atuh gawan mah urang ku baju beli gir nang mana tis atuh salah minitian main bal sesepak headen ayo sisiku aclok bango main bal aksi teuing kolor pegang main bal di mana-mana kebaikan bal main bal jeung suka saudong keur ngahibur menang ya over alon los lepak Iya suku kendak di Paris Nakaran tutur ngalames main bateh kaulinan malam ramandang main bal sehat badan pun kita bilang besan ngabantu pangwangunan ya kursen menentu belah game dia mah ini Paris dia rada mereka main bal seseret deken asalah bokan na jongan isu main bal seseret deken leledot tuur main bal ratu bingkang dipake football mawa bal luar leo kawas orang nyeret jet rentang musuh mani nilai dilepas karena penyepak ngalahan si horeng gasing dengan tumpangan horeng pas lagi makan tumpangan main bagus ay anjing namanya pangkat jadi sebat katalisator hari ayeuna kolor ya panjang main bal pangurus Luis pamain baris bonus main bal komentator gede honor kompetisi sepak bola main bal official regen pasal tanpa dirata babarengan offside free kick corner sliding tackle handsball wasit adil tegas apapun berat sabelah menemping partana silang main bal produk sepak main bal tertib main belakangan dinasti loba simpatisan main bersih fair play main sabun ruang jago kandang ini menang di ujung meleleh di baledokang minat jalan Mang Banjar badi milik mana? Badi milik Brazil Maju, Nali, Hidupkan seperti
turun langsung sponsor ngantai nyumbang main bal supporter beli gratis undangan tiket gratis main bal rangkang bonus bermain bagus main bal jemput bola oper langsung di tukang musuhnya tekana pinggir kuringas kudang langsung rumang biuk sok jangan ngalayang belut-belut karena parang main bal brang ricuh pasea ribut duit ribut wasit ribut skor ribut bonus. Eta kawih diciptakeun ku Mang Koko